Baraya poe ayeuna mah maek ngabolang heula deuh tita tadi teh asa hayang lalap sesuatu anu geus dibayang-bayangkeun bade enak teh tapi kelaanan ieu teh ningalikeun payung tita tadi naha atuh meuni muka wae ieu teh nyobaan ditutupkeun ari pek teh geuninganan teu bisa nya geus we anteuneun we heula di dieu ayeuna mah urang cus heula init ka kebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di Saung Marabe. Jadi baraya sabenerna nama ti kamari ieu teh hayeuh we ditatawaran ku si teteh. Heueuh ku lanceuk emak eta teh juk cenah bisi butuh sayur-sayureun mah karingala ka kebon. Tapi nada ti kamari ieu mah encan hayang. Padahal mah da kasawanana teh deukeut ti imah emak oge. Tuh da ieu teh nya kakara sabaraha menit lempang oge geus tereh nepina. Bubuhan ayeuna mah da keur hayang emakna. Jadi init oge menikat sumange tuh tingali baraya kebonana teh geus katingali. Heueuh katemponana mah jiga eueuhna naonannya ieu teh jiga jukut hungkul. Emang ieu teh sabangsa sayuranana mah loba nu katutup ku jujukutan. Ya patuh urang teh angan ayeuna mah sugan we loba alaeunana. Mimiti jol ieu emak geus ngalaleunca. Baraya sia diilikan teh menikot salpok loba tangkal cecenetna tuh tingali diilikan teh ieu mah meuni loba tangkal cecenetna lamun dibatur mah ciplukan ieu teh ngaranna teh ngan hanya kalna can aya nu bisa dialah soalna cecenetna masih keneh ngarora padahal mah lumayan lamun aya ajang bikeuneun ka si Sujanang da si Sujanang mah beukieun kewe isuk page teh urang teh baraya bener siada ieu teh di kajauhan mah meuni henteu jiga loba leunca teh ari pas geus dipapai-papai mah geuninganan tuh tingali menikot resep ngalana oge teh lencanana oge di alana anu rada harideung nya da ari anu hejona pisan mah bisi pahit hayangna mah yang anu hideung hungkul ngarah ajang nyieun ulu kutek leunca geuninganan baraya pan ari ulu kutek mah kudu anu hideung hungkul tapi da ketangku sabab emak mah tadina niatna hayang ngalajang lalap meujeunna anu hararejo kieu mah pokona mah anu hideung henteu hejo henteu geuninganan baraya tatuluy dina sela-sela jukut teh loba tangkal bawang loba tangkal kangkung aya oge surawung tah surawung ieu kudu wagiru di ala soalna balad leunca mah pan meujeunna jeung surawung mah deuh mantap ek diredog erek di ulu kutek kudu make surawung mah lamun kangkung jeung bawang mah moal wakangala deuh soalna keur hayangna oge leunca tuh tingali baraya di ditu di dieu teh aya tangkal kangkung mararontok eta teh tuh aya oge sosin erek ngalawe sosina mah sabaraha bade enak kitu lamun dicocolkeun kana karedok leunca teh saeutik we heula dajang sakalieun lalabeun ayeuna salain aya sayuran anu tadi geus disebutkeun teh aya oge ieu pucuk hui bade enak ieu mah baraya lamun ditumis teh cung saha di dieu anu resep kana tumis pucuk hui atawa aya anu can pernah ngasakan nu kitu anu acan nyobaan sok geura cobaan pedo teh geus heula baraya moal loba teuing ngalana sakieu oge geus cukup ayeuna mah urang mulang heula engkenya urang buka di ditu di saung urang tingali lamun di wadahan meunang sakumaha nanya ieu teh kusabab sakalian ngaliwat kasusukan anu sok diomekeun caina urang sakalian we omekeun nya ngan hanya kana teh ieu teh rada hararese soalna kahalangan batu jigana rek ngomean eta susukan jadi nawe ngomekeun teh kudu rada nonggeng ieu mah tuh tingali untung nawe nepi keneh jadi bisa dikuyahkeun alhamdulillah nepi oge ka saung ke gek diuk heula sakedeung tapi ketang urang wadahan we heula urang nyokot heula wadahna soalna hayang nyaho meunang sakumaha